Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patebang deui alhamdulillah dinten ieu dinten Kemis di 30 Juli 2026 masih dina surat Al-Su'ara ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqiya mangka tersungkur, tersujud alias tiarap sadayana jalma-jalma asaharatu tukang sihir anu dina sarahna ieu 70.000 orang sajidina sujud caketeun Nabi Musa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab itu tukang sihir yakin yen ieu mah lain sihir, soalna manehana tukang sihir jadi apal ieu mah pagawean anu moal tiasa dipigawe ku jelema, tegasna mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala sanes sihir. Sehingga anu 70.000 orang ngaku yen ieu mah benar-benar mukjizat ti Allah anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Musa. Saterasna qalu nyararios itu jalma-jalma tukang sihir bari kaayaan sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Amanna abdi sadayana iman ka saha bi rabbil alamin ka Allah anu ngurus ngatur sadaya alam. Kitu pengakuanana eta tukang sihir. Masya Allah iman sadayana ka Kangjeng Nabi Musa jeung Harun. Robbi Musa tegasna pangeranana atawa Allahna Musa wa Haruna jeung Harun. Saterasna qala nyarios itu Fir'aun bari kaayaan marah pisan jengkel ka tukang sihir nah bet arariman ka Nabi Musa. Aangtum nah anjeun make ariman lahu ka Musa qabla an adana lakum samemeh kuring minta dibere izin ka anjeun. Jadi sabemeh diidinan ku kuring ka anjeun nah anjeun make iman ka Musa. Innahu sanyana ari itu Musa lakabirukumul ladzi nyaeta itu teh pembesar anjeun alladzi anu alamakum mamatahan anjeun mamparinan ilmu ka anjeun sihro kana sihir. Jadi Musa teh cenah eta teh biang kerokna sihir. Jadi anjeun teh kabeh oge turut ka Musa lantaran guguru ka Musa tina sihir. Disangkana Nabi Musa teh gaduheun sihir. Saterasna fala saufa mangka engke bakal ta'lamuna anjeun sadayana ieu tukang sihir ta'lamuna bakal afal akibatna ti kaula ceuk eta Firaun ka tukang sihir anu sararujud sadayana caketeun Nabi Musa. Bakal dikumaha latuqotti anna aidikum bakal diteuk-teuk leungeun anjeun nu katuhu wa arjulakum jeung suku anjeun anu kenca min khilafin tina bersilang leungeun nu katuhu suku nu kenca wala solibannakum jeung bakal disalib tangtu bakal disalib anjeun kabeh dina tangkal korma ajmaina sakabehna. Kitu eta Firaun ngancamna nemongkeun kekuatanana supaya dipercaya ku kabeh jelema-jelema nu aya di Mesir. Qalu nyararios itu jalma-jalma tukang sihir nu tos iman ka Musa sareng Harun. La zaira teu aya kamudaratan, teu aya pamangan kanggo abdi mah mangga cenah kitu. Inna sanyana ari abdi sadayana ila rabbina ngankur ka pangeran abdi wungkul mungkolibun bakal dikembalikeun bakal dihisab sadayana. Jadi teu sieun rek diteuk-teuk rek disalib oge sok mangga teu aya pamanganana abdi mah berserah diri we ka Allah Subhanahu wa taala. Inna sanyana ari abdi sadaya saur tukang sihir natma'u abdi ayeuna geus boga kahayang geus ngamaksud aya gafirolana kana yen abdi sadayana dihampura tina sagala dosa jeung kalepatan selama ieu jadi tukang sihir. Rabbuna ti pangeran abdi sadaya khotoyana tina kalepatan abdi sadaya angkuna kana yen bukti abdi sadayana awalal mukminina pangpayuna pangheulana jadi jalma-jalma anu iman
ka Musa jeung Harun. Jadi tukang sihir anu 70.000 urang eta pangpayuna lebet Islam, pangpayuna anu iman ka Musa jeung Harun, sehingga waktu harita seueur bala tentarana Kangjeng Nabi Musa ti para tukang sihir jeung sajabana, sehingga menyusun kekuatan jang ngalawan ka Firaun dina waktos harita. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah patepang dinten enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.